Waduh, duit aing ke mana ladang BRT si Haji? 300 ton. Waduh. Nah, jam 12. Lain kertas sembarangan. Asa popo misteri. Waduh, eta Mang James kena hari wae. Ngabalari wae. Geus beresan ku Edo teh. Edo. Iya teh bukti si Edo. Bukti naon? Bukti Mang James pulang pagawean? Jam 12. Jam 12 penting. Pasti ayo disebutkan. Ah, paling oge jadwal ronda. Hutang ka warung paling oge. Lain Edo. Iya mah leuwih ti eta. Iya mah pasti konspirasi. The day it gets worse, and I hope you fucking heard that. What's the word, Captain? I think I caught you naked. There are not more layers that this. Hah? Pokoknya aing bisa seperti jadi detektif. Detektif. Pantes lagi Mang James teh tukang gorengan. Kasus misteri kertas soe. Tersangka sakabeh warga. Mang James, James tenan naon? Hanteu. Oke, mantap. Mang James labu. Aya Mang James labu. Itu suku jeung leungeunna bisa. Balik ka hiji. Si 10. Goblok. Aduh, si 10. Benar, ini mah sangat menyurigakan. Dasar siapa goblok si 10. Astagfirullahaladzim, Mang James. Awas saya sama dikasih sebelum. Lain naon ieu mah? Tong lo bangga nges ya. Lain, Mang James. Ayo kok siap sebelum. Naon? Mencurigakan. Tapi anu kudu disebutkan. Cau. Dasar siap. Otak cau. Mang James yang si sebelum perebut cau jika monyet baik. Ieu teh soehan kertas geus 4 poe ieu can kapanggih rara-rara. Aya parete. Betul poe. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rampes. Aya Mang James. Aing geus lila teu ngajang ka baju suntak-suntak sia parete. Alhamdulillah. Terus kieu parete. Aing numpuk kertas parete. Hah? Pentas. Saha nu pentas? Lain pentas parete. Kertas maksud aing teh. Hah? Nah, habet heuras. Lain heuras. Nu heuras mah nu parete atuh. Kertas. Tersangka 2 Parete. Aduh, ieu capek. Dadang. Mang Ule, diteang dari teh ka sawah. Geus anu tadi mantap sawah? Gun tuh Le. Le. Aya kasus gede Le. Ya kasus naon? Kasus sendal langit. Aduh, aing Mang Ule.
ngurus dengan sendalnya hona teh. Aing mah kertas ya ule. Lebih penting. Sendal. Menurut feeling detektif Aing, kertas Aing bet dina ceker hayam. Pasti kertas Aing. Langkah dalam. Tewak wae hayam. Tewak supaya. Lah. Aja. Benang sih, Apa sih, Benang sih. Nah, benang sih, Tata. Siga iya tulisan teh. Le. Nah, iya kata satu le. Siga inge. Le. Tuh, le. Iya tulisan teh. Nu dimaksud kurang James teh. Tuh, mau le. Tukang. Kertas soe, kawas kurang bagawean. Jam 12 tukang. Tukang naonnya? Tukang santet gitu? Paling gitu tukang somai gitu mah. Le, tenan si Rete. Orang rek ngayakeun operasi. Iya Mang James. Parete. Ayo naon le? Parete cek Mang James ka imah. Sahan werek pindahan le. Budeg. Sare atuh le. Mang James ek mere sumbangan. Alhamdulillah, heuh atuh lah. Be, ayo. Geus lobaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadia bro. Mana ieu sumbangan anak? Sumbangan. Sana rek mere sumbangan si Rete. Cek si Ule baru erek mere sumbangan. Geus moal balik. Tuh cegeun eta ceuk. Lain sumbangan, Parete. Tapi rek ngayakeun pencidukan. Oh, diu. Aduh, di tadi atuh. Tisuk kongko dican mangi kopi gitu ya. Eta si Rete. Hejo kena kopi masih mas. Ampun deui. Lain diuk, Parete. Tapi ciduk. Acuk. Alhamdulillah. Ek dipameserkeun acuk. Teu nyambung Bapak Parete mah. Ai. Warasna. Bedul aing. Pak, ayeuna geus kangkus Rete. Operasi pencidukan urang mimitian. Ayeuna urang intip di jero imah. Paling baru erek mere sumbangan, erek mere kaos ieu teh. Ngadon ka jero. Mana geus erek magrib ieu teh. Parete, aya jadi juara aya sangu. Siap. Om ribut. Buat pinggir. Curi, Mang James. Goblok sih. Tong gandeng sih. Naon ya, Mas? Endang. Kana ada hareun wae Parete mah. Asup waduk gitu. Ketemu ulas. Oh gitu di mana mah? Beurit Mang James, teh mafia. Jabah hujan ya teh. Jabah dititah gawe. Lain taneuh anu kotor teh, tapi kahirupan anu kotor teh. Angger wae ngadan cara ricing ngarobrol. Kuring mah dititah gawe.
Aduh, naon ieu? BASO, baso. Wah, jigana ieu sambunganana teh ieu. Bejakeun ah Mang James. Ieu ningali jigana teh ieu sambunganana euy. Nah, on saya dong keluar kere. Waduh, sigana kasus bekecero ieu mah ieu. Atuh jeroan sapi mah ngeunah Mang James. Komo lamun dijieun pal gentong mah. Nikmat Mang James. Sanu ngomongkeun usus ya teh. Kasus teh. Aduh, eta ngeunah teuing jiganana teh. Usus mah aduh tambah nikmat. Waduh, lain usus, kasus teh. Alhamdulillah dicatat rek nyumbang jang korban 10 sapi. Eta geura. Sandrek nyumbang sapi. Dasar budak. Aduh, mulas. Iya, sindikat baso ilegal. Mang James lo baking nonton sinetron. Atau bisa jadi iya sindikat baso beracun. Atawa kabeh anu aya di dieu eueuh nu waras. Iya mah kasus nasional. Mau penting jadi korban sebelum. Mulas ya James. Iya mah basona pasti pakai baso kadal ieu mah ieu. Geus cari kita, cari sih. Kasus nasional. Ayo naon ieu, naon ieu. Mas. Teh. Cedo. Bang Ule. Nu sejen. Tungguan di luar bisi aya dinempokeun. Pak Rete, di jero dapur aya sangu. Sangu, ayo tuh. Mang James, mau miluan dahar. Oh, moal. Sebelum ngaku sia sebelum. Ngaku sia sebelum. Aku naon Mang James? Ngaku mah sia sebelum. Aduh, naon aku naon itu Mang James? Ngaku banget aing ganteng. Da geus puguh banget aing mah ganteng Mang James. Kertas iya sebelum. Kapan aku sia sebelum. Oh, kertas eta. Ngomong ti tadi. Jadi kieu caritana teh Mang James. Mang James eueuh dieu teh. Aduh. Kertas naon ieu euy? Tong poho meuli ka baso langganan lumayan jang dudurukan huluna teh 4 buntutna teh 8 aing kakak lieur aing lah potretin ieu Kertas naon ya? Baso langganan. Iya sambungan aja. Sebelum. tah itu caritana teh Mang James. Siapa lain ngomong kita tadi sebelum. Dasar sebelum. Tapi bener, tong poho jam 12 beli baso ka tukang baso langganan gitu. Ieu teh ngarangan Mang James. Sia mangan kana minum we. Heula aing mah euy. Terus Ieu tulisan asa wawuh ieu tulisan teh. Iya mah tulisan Mang James ieu mah. mirip saeutik sebelum. Mirip seutik pugu tulisan Mang James. Oh, tulisan Mang James. Atuh, Aya naon? Digarebugan. Nyeluan ah. atuh. Mang James.
Jadi Allah misterinya. Misteri mah aya Mang James. Misteri ceuli parete budegna teu hade-hade. Tah anu bodoh, matak aing jadi pejabat ge aing teh pinter. Kabeh balala legum. Belas. Dari pagi sampai petang, dompet tipis semakin sayang. Harga naik tak diundang, gaji diam pura-pura tenang. Ekonomi tak menentu, bingung kita mau ke situ. Kerja keras setiap waktu, ujungnya cuma ngeluh.